Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah kaping 27 Maret 2026 masih dina surat Al-Anbiya ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu jeung ngajarkeun kami saur Allah hu ka Nabi Daud. Naon nu diajarkeun teh Nabi Daud gaduh kamampuan dikersahkeun ku Allah sanata kana nyieun masna, kana nyieun labusin, nyieun baju besi, nyieun baju krek tina besi. Baju krek tapi tina besi, kemampuan Nabi Daud ngadamel eta baju. Lakum mangpaat pisan pikeun anjeun. Lituh sinakum supaya ngajaga atau ngalindungan badan anjeun mimba sikum ti musuh-musuh anjeun ketika perang. Jadi ku baju besi eta anu jiga krek nganggo tutup nu jiga helm eta teh ku sabetan pedang oge teu teurak da bajuna baju besi, ditumbak oge teu teurak. Pahal antum syakiruna naha anjeun bersyukur karena eta anugerah. Tangtos Nabi Sulaiman mah langkung bersyukur tina naon anu diaduh. Nabi Daud maksud teh bersyukur tina naon anu dilimpahkeun anugerah ti Allah. Saterasna wali Sulaimana jeung dianugerahkeun kasaha ka Nabi Sulaiman. Nganugerahkeun naon Allah ka Nabi Sulaiman riha kana nundukeun angin asipatan anu kacida kencangna eta angin ditundukeun ku Nabi Sulaiman. Tajri anu ngahembus nyandak badan Nabi Sulaiman ka mana wae Nabi Sulaiman bi amrihi kalayan perintahna Nabi Sulaiman kersaning Allah. Ilal ardi di atas muka bumi. Jadi Nabi Sulaiman mah bade ka mana oge langsung marentahkeun angin, numpak angin ka mana-mana ngageleber hiber. Terus dina kisah ieu ilal ardi nyaeta ka Palestina. Jadi ka Palestina teh numpak angin we waktu sarita Nabi Sulaiman mah. Nabi Sulaiman terus dugi ka Palestina eta teh allati anu barokna geus diberkahan ku kami saur Allah piha kana eta negeri Palestina. Wa kunna jeung bukti kami saur Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara alimina Allah maha mengetahui maha uninga kana naon rupi anu kajadian di muka bumi jeung di alam sadayana saterasna. Jadi kemampuan Nabi Sulaiman bisa nundukeun angin ka mana-mana oge numpak angin. Da sewaktu sadia mah teu acan aya kendaraan saterasna. Wa minasyayatini jeung Nabi Sulaiman nundukeun pirang-pirang setan. Teu bisa ngaganggu ka Nabi Sulaiman mah setan teh. Da tunduk man ari itu setan teh ti bangsa jin. Ya gusuna lahu jeung eta setan teh diparentahkeun ku Nabi Sulaiman wa ya'maluna amalan duna dalika jeung eta setan teh ya gusuna bisa dititah nyelam ka dasar lautan pikeun nyanak perhiasan seperti marjan, lu'lu', mutiara sadayana oge bisa dipiwarang lahu pikeun Nabi Sulaiman sanes jang jin sanes jang setan jang Nabi Sulaiman. Naon sagala perhiasan nu aya di dasar laut nitah jin supaya nyanak perhiasan. Jadi terkaya kerajaan terkaya di dunia kerajaan King of Solomon waktu sarita. Wa ya'maluna jeung migawe eta setan atawa jin ti bangsa jin amalan kana naon wae pagawean duna dalika selain nyelam ka dasar laut. Dipiwarang nyieun
bumi anu jangkung tina batu disusun mudah dari piwarang ku Nabi Sulaiman ngadamel istana raja seperti anu waktu Ratu Bilqis harita dongkap sadayana oge diperintahkeun ka jin dengan seketika digawean ku jin pikeun Nabi Sulaiman tunduk jin jeung setan teh ka Nabi Sulaiman. Wakuna jeung bukti kami saur Allah lahum pikeun itu setan jeung jin hafidina ngajaga ngariksa ka Nabi Sulaiman teu bisa ngaganggu teu bisa ngagoda da kemampuan Nabi Sulaiman di atas jin jeung setan. Jadi sadayana oge diparentahkeun ku Nabi Sulaiman ceuk Nabi Sulaiman nyeun istana jelag dijieunkeun ku eta jin. Bangun ieu nyelam ka lautan jeung sajabana ku Nabi Sulaiman diparintahkeun ka jin jeung setan sehingga Nabi Sulaiman kerajaan paling terkaya di dunia tah eta kisahna Nabi Daud sareng Nabi Sulaiman. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dinten ieu dinten Jumat kalian insyaallah Jumat barokah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.